zaman teh bagi canggih we. Ojek online, belanja online, beli online, aya deui. Chat teh dibales padahal online. Curhat tuh ya. Tapi sanajan serba online ge nya. Tapi angger hidup mah teu sangeunah sayur sop dimasakkan rasa sapi, rasa ayam atau rasa yang pernah ada. Put. Asa ning selila tara nempok bos maneh. Gitu bos maneh cenah ya. Ya si bos atuh. Kumaha kabarna sanu geus jeung ayeuna? Tumben kon nanyakeun si bos. Si ganteng tepat dulu ke si bos. Nya sahanteuna Put. Teu ingat tuh. Ji pan maneh panglayarna Bakat. kumaha tuh Put Ji? Heuh teu ingat tuh, da urang ge panggil jeung si bos teh nya 3 bulan kamari. Ji atuh geus lilanya Put. Tapi kumaha cenah jeung nu ayeuna? Nya aya nyarita mah bahagia cenah. Ku pamajikan ayeuna mah disenangkeun. Teu. Naon tuh ujug-ujug teu we. Teu percaya sacongo buuk oge. Nya hawas make teu percaya. Omongan si bos mah siga kalengkong guanet. Di luar gambar biskuit, di jero raginang. Nya tah. Kadangnya eusian lagi opak sampe. Nya kitu Put, bisa percaya na? Wong, kumaha mun urang ulin ka masih bos? Mana kenaon? Heuh nya meh apal rumah tangga si bos. Nah benar eta senang. Ta justru sabalikna. Wah, bener Put. Tapi kira urang itu. Tek ayeuna hayu. Wah, ayeuna atuh sigarek hujan tuh. Keun wae atuh da hujan mah cai atah, mun cai panas tah karek. Karek sieun gitu. Karek pake nyumi terus sangwan. Lapang. Atuh, urang hayang ngumpul heula yeuh. Ini besyar pisannya. Cing lagu nya. Lucu. Jang. Ini si Ciong teh. Oh, nu nya, sami-sami. Sudah nanti bisa ngomong. Ong, mantap pokoknya mah Put. Mantep belum mana ngebul. Kalau tadi ngapun lah. Put, maaf atuh. Soalnya ya hati nu kudu dipuguhkeun ngapan cek. Sepal. Ayeun aya maneh ngompol ta piknik ini lila pisan. Naik buru kalau nggak bergawe juga nggak pura ya. Berangkat. Bot, Teuing ke mana ya? Sudah si Ciwang si jemput. Wang, Put. Teh. Manawi teh saha? Kunon atuh ngintip-ngintip we bumi teh. tina naon teh? Hayu yuk ke bumi. Manawi teh. Atuh kalau salah bidinya, hayu kelebat. Tos teh di dewe enakeun. Oh, dari ngopi. Pastinya, Bang. Boleh nggak?
Sok mangga di laleut. Oh, nuhun teh. Ai salaresna jeung teh ka manana? Ngaja we teh ka dieu, padawe teh selami teu pernah jeung si bos. Si bosnya ka mana kok teh? Teu ningali-ningali. Pugu eta kitu put, aboy teh duka ka mana terus sabaraha dinten teu wih. Oh, gitu. Jadi telepon teh. Digadun HP aboy mah diical. Ya atuh diical teh. Gawe hoream, usaha embung. Ai ulin getol. Ai nyariosana teh semua akan indah pada waktunya. Pugu udah hirup teh cukup ku dicas. Dicas cenah wong. Jadi teteh teh minta ganti posisi. Ganti posisi cenah wong. Maksudnya kemana? Teteh nu usaha, aboy nu ngurus bumi, tim mimiti sapu, ngapel, nyese, jeung sajadah. Tuh, cek urang ge put. Bos mana mah gedebul da. Siga kalengkongguan. Terus kumaha teh? Tukar udah tenduk ka kumaha, ayeuna teh leus we duka ka mana. Padahal teh nyarios ka abi mah disenangkeun cenah teh. Buru-buru nyenangkeun atuh put, teteh mah sakieu ayana. Tapi dah sadar teteh mah malire kana lampah sorangan. Ieu meureun ari rumah tangga dimimitian tina perkara salah teh. Nu dibangun ku saburung nafsu teh. Asal layaran di Sagara Cimata. Cek paribahasa mah teh. Melak bonteng tentu bakal jadi bonteng. Melak cabe tentu bakal jadi cabe. Melak goreng pasti menang nu goreng. Melak nu hade pasti menang nu hade. Neng, Aboy, Neng, hampura aa nu tina sagala nu kungsi ku urang lakonan duaan sareng teu bahagia. Neng, lain diri teu mirasa kana kasalahan, tapi ieu hate anu teu weleh nganggeungeuykeun rasa anu rosa sareng kanyaah anu rongkah nu mata ka aa ku mawantun dongkap mayunan. Aa, diri abdi muarek mungkir balaka rasa teh angger ngagolak dina jero dada. Kadang bingung kudu kamana nepikeun tumpukan kasono mehapekeun ribuan lembar kanyaah. Sabab abdi sadar kana waruga ayeuna eling kana diri kiwari yen salira geus lain nu kamari. Balaka bungah nu karasa, tapi sok sieun salira ngolembar deui. Neng, tos karasa peurahna, tos kapanggil perihna ku aa. Geuning teh aya hiji istri nu asihna seungitna melati, nu nyaahna saendah kembang saroja, iwal diri salira. Neng, Pamila restoran A, tayang saukur ngagoda ku abdi diantosan enjing. gimana Neng? Di hiji tempat di mana aya wali, naib, sareng para saksi.